I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Cynthia, Nami Abdi Nabila, nami Abdi Siti, Nami Abdi Naura, nami Abdi Lisda, Nami Abdi Mestiar. di kelas 8A. Abdi sadaya bade gajieun tutorial mozzarella. Don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me. Ayeuna Abdi sadaya bade ngajieun tutorial mozzarella bohong. mimiti Abdi sadaya bade nyebutkeun bahan-bahan diperlukeun. Kahiji aya tepung tarigu, Kadua aya endog. Anu katilu aya tepung roti. anu kaopat aya minyak, Nu kagenep aya saos. Kagenep aya mayonnaise. Anu terakhir aya keju mozzarella. Kesini dah, kesini kamu Royko sama ladaknya. Kemudian 1 butir telur terlebih dahulu. Kamu bisa aja. bayang penting asal. Mimiti asupkeun keju mozzarella ka jero mangkok anu eusina tepung tarigu. Kadua, asupkeun keju nu geus dibalut ku tarigu ka jero mangkok anu eusina endog. Katilu, asupkeun deui ka mangkok anu eusina tepung tarigu.
Kaopat, asupkeun deui ka mangkok anu eusina endog. Nu kalima, asupkeun deui ka mangkok anu eusina tarigu. Cara eta teh dilakukan secara 3 kali. Saatos eta, asupkeun ka mangkok anu eusina endog. Kagenep, asupkeun ka jero mangkok nu eusina tepung roti. Nu terakhir, simpen di piring. Ieu teh hasil cara nu tadi. Acan yang gede 6, yang kecil 6. Udah. Murah jang. Nu kagenep aya saos. Anu katujuh aya mayonnaise. Anu